Ah, ada sertifikatan tanah mahal tuh sih. Ya kumaha lega bi kumaha lega tanah nyertifikatan tanah. Oh, antara diisuk yuk ke desa. Mereka jual tanah. Ya, moal ameh jongjon we sertifikat tanah. Oh, nya sih. Dimana perlu tuh kudu ngurus-ngurus deui nya. So, Heeh. hayu, hayu. Paling sabaraha meureun nya. Ini cukup urang ge kitu. Nu mana tanah bibi anu rek di sertifikatan. Eta nu hareupeun imah na pot geuningan pelakan janda bodong. Please bi, teu kudu di sertifikatan atuh tanah eta mah. Tanah nu napot di sertifikatan cenah ampun teuing. Teu kudu bi. Bari lagi lamun diuruskeun ge paling ge anjir ngan saukur salaweun. Urusan sertifikat eta mah. Aya wae iya anjir ya. Katumiri. Tah lamun arek minta dianter ka urang ayeuna mah geus nyawa se urang. Minta diantar ke mana, Brad? Kamari ieu maneh keur bulan puasa minta dianter cenah ka Bandung ka Cicelo. Menarkeun panon cenah. Ayeuna mah cager, Brad. Da keur bulan puasa doang harita karasana. Emang kumaha sih eta harita maneh karasana keur bulan puasa? Keur bulan puasa mah ningan, Brad. Aya cucunguk liwat ge. Anjir mana dia korma. Kumaha eta ningali spon anu pargegeroh nih kan. Mirip pisan roti. Terus anu leuwih parah, Brad, kosim pas ka kebonnya ningali dapuran awi. Heuh eta mah meuni persis pisan Astor. Tapi da ayeuna mah lebaran cager, Brad. Iku naon Ku belis eta mah anjir ku gulayuna 60 panon tanya guys ya. Berarti harita teh teu kudu ka Ciceno si teh, teu kudu ka rumah sakit mata, teu kudu. Nya di Rukiah si ieu mah da belis eta. Si panona nya aing anjir naon si Kosim ampun teuing. Aya wae ieu ya anjir ya. Juri cai. Action. Urang mah pusing kosim ku salaki unggal pegawe nangan musek bae. Ari diomongan ibuna teh nulungan lauk ti teuleum cenah. Eta kumaha hukumna nya? Ibadah tah geuna. hanya henteu bi haram eta teh bi. Haram kumaha? Pan lamun nulungan lauk ti teuleum dina balong tatangga mah bi haram. Pinter geuning mana kosim? Lain kos alam dunia ayeuna asa beuki geunyeuleungnya. Kamari ieu anjir. Perang Rusia jeung Ukraina nepieun ka ayeuna can anggeus. Geus puguh nu kaitu mah. Geus puguh Palestina mah. Bahkan ayeuna arek diprediksikeun guys. Perang dunia katilu anjir. Gawat atuh, Brad. Anjir kumaha urang. Ningali teh tadi berita. Negara India jeung negara Pakistan ayeuna keur memanas anjir kayaana. Kumaha aing anjir. Gampang atuh, Brad. Pasrahkeun ka Kosim kitu mah. Serahkeun kowe teh. Banyak Kosim gitu loh atuh nu ideuna suka brilian teu apa cara mendinginkan suasana Pakistan jeung eta India. Kan PBB teh besaeun sih teh. Maneh meureun. Bararodo berarti di PBB mah ya mun Kosim mah nya. Kan meureun gitu sok aya Brad anu saparagi ngompres mun banjur we sakalian adem sok. Please kos lain gering panas teh kos. Ya lamun gering panas anjir bisa aku paracetamol oge teh kudu di banjur. Ai maneh gampang. Maksudna keur bersih tegang antara dua negara anjir ieu keur bersih tegang. Komo gampang bersih tegang mah parasonan sok. Leuleus tah. Mun hot cream. Boal sia anjing tah balasman. Nya meh mangprang. Pi omongan anjing si Kosim ieu ampun teuing ngobrol jeung si Kosim ada cangkeul anjir. Aya wae ieu anjir ya. Kenapot. Lain Brad. Ayeuna nya berita
pinuh ku berita na gubernurnya KDM dengan Brad. Oh nyaho, atuh. Bejana program-program nanti ayo ngagebrak we nya terbaik cenah sa Indonesia gubernur Jawa Barat. Kan bapak aing ya guys ya. Bapak Kosim oge. Anjir kan siapa anak terenya guys. Ayeuna kerame ya mana nyawa tuh beritana anu eta geuningan anu penutupan tambang ilegal. Tah penutupan tambang ilegal teh eta teh ayeuna teh anjir kabehna keur disisir nya dipariksa legal atau henteu. Lamun misalkan ilegal ditutup anjir. Masalahna eta ngaruksak kana alam. Merusak lingkungan anjir. Tapi anu ku Kosim teu habis pikir mah Brad nya eta jelema bararodo-bodo teuing cek Kosim mah Bodoh kumaha itu? Ayeuna ngagali nya nugaran gunung neangan tambang teu pira atuh. Mun Kosim mah butuh tambang meuli di pasar pan loba. Please kos. Yeuh cek aing mah nya saduju keneh si ieu nya dibeungkeut anjing tah beheungna ku tambang anjing. Ngacaprak deui wae anjing si Kosim ieu. Yeuh kos. Tambang ilegal teh eta teh penggalian tambang ilegal teh maksudna lain neangan tambang sia teh. Sarboah. Kesal aing mah da. Neangan intan berlian emas, batu mutiara. Mutiara mah di lautnya guys nya. Nu kitu we lah pokona mah anu berharga we pokona mah. Imane na tambang. Aya wae tambang dadung ya. Udah masa dosa ieu teh Dosa kunaon? Kabeurit. Anjir. Memang apa yang telah Bibi lakukan terhadap Berit sehingga Bibi merasa dosa terhadapnya. Iya, Bibi teh kan racun beritnya. Aipek teh racun beritna teh kadaluarsa. Atuh paeh kabeh beritna. Anjing geus rempak deui wae ya bi aing ampun teuing. Please Bi, terus Bibi eta meuli racun berit. Ajang naon? Pan ajang maehan berit meureun. Lain masalah eta berit modar kulantaran kadaluarsa eta racun berit nabi. Kalau dibikin lagi racun atuh. Ampun teuing bi aing ye. Bisa wae iya ya anjir. Nini cucurut ya. Mau zaman enak mana bakal tidak penipuannya. Komun lewat WA gini. Bi entak ya Bi. Tadi mah orang ka konter ngisian pulsa. Orang tadi kilekeun we nomor Bi. Bisa kena orang ikat begitu-gitu wae meureunnya. Terus kumaha tuh? Cenah asup-asup tapi Bi tapi ka ayeuna pulsana. Meureun nyang sang mah tuh takal peuteui di tuh. Mana Bi? Tuh, bra. Oh itu nu bodas-bodas mah Bi. Heeh.